Tah, seperti kia baraya, lamun urang di kandang domba atau kandang sapi, kudu ngadurukan baraya. Jadi menghindari nyamuk. Tah, lamun kia mah baraya geus surung nyamuk eueuh kibar jauh. Domba-domba tidurna nyenyak atuh. Kieu tah carana baraya namun di peternakan. Coba ngadurukan. Lamun geus kieu mah aman. Bari ngopi ngan hanyakana kopina eueuh baraya. Aduh, balik mah ieu teh geus mernah tumanina atuh.